Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ke aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis karahat teh ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah jadunya manggeus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa huwa lan wadawi wa gurah abdun niku hamba sahaya Awamatun atawamat mumayyizun kang pinter salimun min aibin mabi'in tukang selamat saking celak kang dendol wala sahu gobulu kabirin lam yajiz bihiramin lan utawi kaulosoh iku den terima ni kang tua kang ora apes ya kabir kalawan sebab pikun wa yustaratu buluguhan isba'un sidiatin landan syaratkin buluguha patemakane ya guru nisba'un sidiatin ing seperpuluh diat bain bakidat bakalamun sepi ya guru Khamsatu amiratin makai kulima pirang-pirang on dakwaki ilalan dan ucapakan apa-apa la yusaratu lil faqdi raden syaratkan ya bulug falil faqdi kimatua makai ku tetap kadua sepi utawi regane guru Wahualan utaya gurali warasatil janini ku tetap kedua pirang-pirang ahli waris jani walakilatil janilan ingat dasa sobahe kang natoni wakilalan dan ucapakan apa-apa inta amadafa alaihi mun maha-maha ya si wong maka wajib dia to ingat sewong wajaninul yahudiyu teka rasa orang waktu berputar terus sakumaha porosna ternyata orang ayeuna geus aya di bulan Muharram tanggal hijina nurutkeun ahli fisab qot'i falak sulam munayrim ialah jatuh pada hari Sabtu
luhur lantaran genep darjah jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah orang-orang Yahudi pararwasa. Kangjeng Nabi nanya kunaon make parwasa. Cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atu ana hakumi kakula leuwih hak batan anjeun lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titahnya kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh
Kangjeng Nabi Nuh coba sesa kumpul dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk beas dihijikeun aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis saju di dalam tah eta tanggal 10 Asyura mentak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurange osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu lah kanyawan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah sia ulah kos gitu urang ulun di bidah ulah ngomong cicing bae geus hantepeun lah aju beres ngabubur kiriman nyana kege kunyana di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye kege nitah nyana tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nyana Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gede na pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lah cenah moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nanap 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendeuk moal keneh bae ayo baru kolot dan kolot besitu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot haju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah
bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas teh beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese tawahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos itu aya tah tapi sabalik ge aya nu boga duit boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis karaha teh ya Allah ya Rabbi
lamun salakina usaha bangun bebeneran teh bu tiduk-duk ti susuk aju pamajikan nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teuing nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis masyaallah jajantung tiis teh sejantung ieu lain pan kapan geus balik karena jam hiji wajah geus balik kumana bobonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki dah wah idek dah geus asak sangu udah ada di tempat di warung geus kudu diimah-imah karena ngandung sing khusyuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek kana masyaallah 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 eta mah hareudam dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik lah moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan teh mantak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap teh dibawa sugih ngalamunnya na pan ka ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugi siap tante oh jaga kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya baik nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe kene gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta dah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imah ku dicarekan indungna wa imah ku dipepe ditenggal indungna wa imah diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna ae ieu nu nganiaya kena sanksi guro
atawa ku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan. Nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi. Mendak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya tadi bere obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu. Aya nu ngahaja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ya kan tadi teh dijelaskan bahwa janin guru janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guru naon guru wahya guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atawa amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi ama kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat pos kitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur, terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang, padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama ayat kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya
karasa aya Habib di DPR kurang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu tim mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu alam terserah kos kieu di Syria di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman di alas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama denda ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ke Amerika panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerja sama ku ari otomatis kuari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang na bae yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang na bae bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong da tuh kabeh nyaho tamang geus pasti tah tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal orang bakal menghadap ka Maha Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala beberes diri orang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak orang didik anak orang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai digolkan ih teman-teman kiai gede ragang ditanggal caringin teh tigesle ih cenah udang-udang na gede tambahan deui Gus ya udang-udang acur sia niuhan di Golkar acur inting-intingan pentena kiai kitu aman mah bae ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran tuh dek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salah nah tapi teu daek ngaku teu daek ganje tabaki uci can kabere bae cenah ki uci bah geus uci bae bere aing cokot bae duitna engka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja dek di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros
nuta tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak. Pokoknya asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona. Ye cenah ieu mah kiai hebat ya san deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah supaya tobat. Majelis teh gede weus ya pondok 2 tingkat weus teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar kamana tuh ka PDI insyaallah. Sugan dan itu PDI tadi nggak gadil. Aduh Gusti Allah lagu yuh batur orang asal ka Golkar maksudnya bisa nyebut cau iya mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahnya ya. Aduh, jasa ya satu ngaluhurkeun agama, iya acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus nu ngaji, pondokna bagus nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Kercan ka Golkar mah masyaallah tak kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar blon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan lagi loba jasa mun diomongan hiji-hiji warau kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wa iya abdun abid jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aidi mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abid di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuh mal beres jang ni cerdas nu mana tawalangan sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orang dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana hidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan
saya terakhir ku hari nu menang dielehkeun, nu bener dielehkeun, nu salah dimenangkeun bisa terjadi, tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca. Wow, hebat biasa kiai muih lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Teu karasa pokoknya gitu adil teh jujur. Ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha. Beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tante lalaba omong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khotib nu mantap khotib teh di urang pangheulana ka neraka. Lantaran ayat yang tadi baca ku jalan teu karasa. Cek Allah sia dibaca ku si ayat sia ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tita adil pugu sia teh teu adil. Ayo ka ditu. Ka mana? Jahanam. Waduh, ka jahanam. Masyarakat khotib ka mana? Dadah khotib. Ka jahanam. Aduh Gusti Allah aku. Eta dibaca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah. Wasaudara sebae itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Tah kabehan ka masa dunia. Aju adil henteu, ihsan henteu. Itaizil qurba pelit. Yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya. Wah, geus. Eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam. Duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah. Umumkeun ku sia Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit kan? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae. Terus mau menang ganjaran si Haji lah. Walasahul nurutkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nukolot ya ngan kolot lam yajid biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan kata rajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah sok-sok sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakaran cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus babarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon. Cak ini nih tadi sapiring gimana? Kotok merentah mah. Di beredai kun ini di dahar deh, sayap deh di blon. Nepikun mah kos gitu dah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, yeuh. Eta pikun eta kos gitu. Nah itu ulah kos gitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Ieu keur carita Abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran mah geus oah teh mah teu bisa kos kitu
lamun terusak silakan eta disebut kolot kalapa. Kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari kieu ceng. Kolot kalapa teh kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolotna teh mantak disebut kolot kalapa tuh. Mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teman neng. Yuh lain deui tah mah. Emang kolot kalapa kumaha? Artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng. Sia ajak neng teh. Sudah teh loba minyakan neng buruk. Atuh mah dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna. Tinggal gitu bae tah. Ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta. Jadi loba minyakan ngomong ke situ bae. Nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna. Aja urang datang ka ditu ka imah. Kolot buruk. Tungtung atas ngaji ribut bae. Masya Allah. Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu. Teu dipake mah ngaji sekadar koleksi bae di jero hate. Ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang. Mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah. Yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kianan. Komo dibejan atuh kerek. Teu dibejan guys. Tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah. Teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah. Masalah geus tah mah geus. Jadi jangan mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu. Cek saja teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah gitu. HS bae cara urang Arab bae gitu so masalah. Jadi henteu naon sebab ieu teu kapake. Ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun. Keluar ti heula masalah serius. Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisausidiatin sapara 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa paling inter ya budak asa TK ini ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fafil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegak per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan ayani sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsiran kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat pakom satu abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lainnya amat mah
anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta. Nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah. Nah iya kumaha mun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora kabelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kabelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat aing pabajikana keluar sieun teu kagudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres isuk-isuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini gak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah ini ada apa ini pemajikan sial ceki aing merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu malain nyain anu pikun apa majikan tahu anu pikun ayo karolot kare itu tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah ki sakit ya dan baik air itu nila lain diadap di luar meja pemajikan haus diinum Masya Allah cek pemajikan celi nutata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon bareng ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta katunya mun teu cager tambah torek lalil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu tadi syarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi harga nabe lamun abdi eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah janin
wakila cek sagala inta amada faleh munyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atau zaid aya faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampai ke ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab. Allahu 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 Allah la ilaha Allahu 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 Munkar Raqib Atin Malik Ridwan Jibril anu nyandak wahyu ti pangeran Mikail anu nyandak rizki sareng hujan Israel nyambut nyawa Munkar sareng nakir nanya mayit di kubur Raqib nulisan amal anu bagus Atid nulisan amal Malik nu ngajaga tujuh panto neraka Ridwan nu ngajaga dalapan panto surga Allahu Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah kahiji kadua nabi katilu nabi Nuh kaopat nabi Hud kalima nabi kagenap nabi Ibrahim katujuh nabi Lut kadalapan nabi Ismail sembilan nabi Ishaq sepuluh nabi Yakub sebelas nabi Yusuf 12 nabi Ayub 13 nabi Syuaib 14 nabi Harun 15 nabi Musa 16 nabi 17 nabi Zulkifli 18 nabi Daud 19 Sulaiman
ya dua obat Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu illallah Muhammadur. Allahumma fiqla wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.